Iqrar urang bakal nuturkeun jeung bakal nyusul ngan nu pantes nyusul nu ngora apa nu kolot. Urang doakeun atuh nu kolot mudah-mudahan tarere. Ya anu kolot masana jan dikebel-kebel gengan ngari bedan doang. Langkaning nu pangkolotna aya digigireun kula. Tapi sanajan didoakeun ge nu kolot ja aya wayah nu ngora mah nu ngora bae. Orok ge ja pae. Ngan kahayang urang be heula nu kolot-kolot. Lamun urang bisa mesen maka malaikat Israil malaikat hiji nu kolot lalaki awewe kadua nu jore heula-heulakeun. Tapi kulantaran ajal mah atuh ti Allah teu bisa kitu. Kumaha ajal teh? Jamaut malain ku gering, jamaut malain ku kalaparan, jamaut malain ku susah. Lamun nu gering haju paeh nu cager meureun. Nu susah cilongok paranjang umur marah nu sarugi nu pararaeh bae. Ibutin ge paeh. Paharto paeh, komo RT mah modar. Oreganan paeh wa ajal geus dijelaskeun dina Al-Qur'an idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana ajal datang moal maju sajengkal moal mundur sasiku pas. Kuayana sakitu urang kuari hirup keneh masih keneh dibere modal jang nambahan amal-amal urang nu teu karasa horeng urang ieu sapoe-sapoena mengejar ajal di mana geus datang ka ajalna sanajan kararagok atuh ditinggalkeun bae. Haju paeh mapan teu tartib aya nu adina heula kakara kakana aya nu incuna heula karak bapa kolotna kahayang urang mah bapa kolot heula model ieu nya karak incuileun mun tartib ngeunaheun kakana aju adina persiapan asal geus bagian kakak urang geus tiga urang geus pokona urang di masjid bae di masjid bae kotak masjid bongkar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun kasieun urang teh loba jasa sieun cek bahasa Arab mah khauf sieun. Budak sekolahan ketika endek ujian sieun besi teu lulus, sieun eta ngagerakeun dirina memberikan motivasi untuk belajar. Kunaon sia ieu nu bantak rajin amat maca buku sieun teu lulus. Bener tak budak? Aya deui jelema nu sieun jasa besi teu ditarima nganjang. Mandina ge 12 kali. Sape? Ja eta sabun luk beak 2. Oh, pohara jasa teh. Mandi deui make bajuna ge geus embung lamun teu diistrika. Istrika anak ge ieu na mani ngajepak aya anu kena kitu kasuat ieu na. Seukeut
kunaon sia eta make jeung hebat jasa besi aing apel teu ditarima sieun eta ngamotivasi. Aya deui jelema sieun besi teu dahar ti mimiti ka anakna sakola sia sing bener abe boga ijazah lamun teu boga ijazah sia hese dahar engkena gawe hese segala hese aya sakola sia kudu maca 2 kalimat syahadat deui tapi ih paramsana tuh kan sieun macem-macem sia Rusdi nu mantak haju belajar pencak udah sia nu ngagebung pohara jasa nyana jeung Haji Masuri ti leutik belajar pencak pohara jasa eta tapi can kacaritakeun mun gelut menang pencawa aduh pohara ti leutik ieu mah komo ieu mun carita pencak geus pohara jasa aya nu nang tangan gelut embung duaan kudu dilobaan besi eleh jagana sieun besi anu ngagebuk sieun besi anu nyerang sieun loba tak kasieun cuman sieun besi teu naek sieun besi teu dahar sieun besi teu lulus sieun besi teu jadi pejabat sieun besi teu sugih sieun eta malah sieun eueuh nilai nu paling hebat sieun besi ditanya ku malaikat munkar nakir teu bisa jawab tah sieun eta tah nu kudu diperjuangkeun ge Mang Haji sieun henteu besi di jero kubur teu bisa ngajawab sieun kan tapi ngeridit terus kan jadi sieun besi teu bisa ngajawab teh teu ngamotivasi kuduna kan ngamotivasi ngagerakkeun diri aing moal ngridit besi ting-ting ku bating di jero kubur teu bisa ngajawab ku gara-gara ngridit ieu mah pan tambah ngridit sakieu geus kolot Ki Haji deh bahkan kiai cak lu bohong mah iya Haji sieun kan besi itu bisa ngajawab sieun tapi kan aing ngadagang mah ngabohong bae kan taktik tuh jakdan lagi iya taktik tah teu beres ya anak buah Haji Imis ya kuduna kan ngamotivasi aing sieun besi di jero kubur teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir moal ngeridit moal ngabohong aing sieun besi di jero kubur teu bisa ngajawab pertanyaan munkar nakir aing deuk salat nu rapi asana magrib ge ku aing dijieun genep rakaat ku aing ge liwat teuing masyaallah aing magrib genep aing subuh hiji tah jadi sieun nu tadi mah eueuh nanaonan tapi sieun besi teu mawa amal sieun besi teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir sieun besi disiksa di jero kubur coba tak kembangkeun sieun eta jelema nu geus boga sieun kemudian ngembang pasti hayang ngaji engkena ieu ku ari lamun ditanya kunaon ieu mah teu kararumpul sieun naon sieun teu kabagian amplop tuh di mobil geus ngomong bae Haji Rusdi go on Masya Allah angin geus kaambeu meureun ku nyana kahayang mah ulah sa mobil ke jeung aing sieun beloon nama sieun ya Allah ya Rabb nah pasti sieun besi teu mawa amal ngamotivasi aduh urang beramal abeh engke balik ka kuburan
anak incu ngandatang ka bibir kuburan doang, dunia motor mobil ngandatang ka bibir kuburan doang. Tapi amal urang asup bareng jeung urang, duh sieun amat besi engke asup ka jero kubur, amal jore nu milu mulai tergerak. Lobakeun nonton TV abe arasup tah ka jero kuburan. Ieu datang ka umur sakieu geus hampir saabad can eureun nya nonton TV encan deuk iraha eureun nonton TV na. Coba ieu geus saabad ieu kukula bisa di SMS malaikat Israel segerakan. Tah teu bisa sieun nu penting dia sieun eta. Lamun urang boga sieun eta beda engke hiji daek nuntut ilmu jang ngabenahan nganyampurnakeun amal. Salat nu bagus kudu aya ilmuan, puasa nu bagus kudu aya ilmuan, zakat nu bagus kudu ilmu, haji nu bagus kudu make ilmu. Geus atuh daek ka belajar eta teh aya sieun. Nah lamun aya sieun di jerona geus jahok waria pasti daek urang maca sholawat, daek tahajud, daek salat duha, daek beberean lantaran sieun besi amal asup ka jero kuburan nu jore. Aya sieun urang teh rempan Masya Allah. Ieu mah ai disungut mah sieun, ai dagang dioplos kene, dioplos. Masya Allah geus kolot can bener kene bae. Aya awewe disuitan kene, disuita. Ya Allah, ya Rabbi Gusti Allah. Deku mah malah mun eueuh jelema mah biritna di kitu-kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Ieu iraha sieun. Sieun ngamotivasi ka urang. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, lamun geus boga sieun kemudian geus bisa ngahalangan tina maksiat eta karak bener sieunna. Lamun ngan sakadar sieun disungut doang sehingga teu bisa ngahalangan kana maharim, bohong berarti sieunna. Nah, lamun bohong ai sungut sieun ai kalakuan berani berarti munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ieu menek nanya we kira-kira di urang lobaan anu bener teh lobaan anu munafik. Awas ya lamun teu bener buruh. Ya Allah karim. Nah, iya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jelema nu geus dijamin ku Kangjeng Nabi pasti asup surga. 10 sahabat anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi moal ka neraka. Salah satuna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hebat amat sih Abu Bakar Siddiq ku bisa kos kitu. Cak Kangjeng Nabi lauzina imanuhu. Lamun ditimbang iman Abu Bakar Siddiq jeung jelema sadunya kabeh nyana sorangan imanna beuratan si Abu Bakar Siddiq. Pohara si Abu Bakar Siddiq batu lain lalagaan lantak salah satu jaminan nu dijamin ka surga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kok hebat amat? Henteu urang waka nyaritakeun hebat lamun can didongengkeun. Abu Bakar Siddiq mah lamun ngadahar barang haram harita keneh ngabuncal-buncal utah. Lamun aya nu subhat harita keneh mules-mules mas utah. Pan ari ieu mah geus numpuk datang ka beuheung. Teu daek utah.
geus kajawan teh ieu teh ya hasil main, hasil judi. Dibawa punya duitna dibeli ke didahar bae. Ieu teh hasil kredit. Dibawa didahar bae. Ieu teh bunga bank dibawa kredit didahar bae. Teu kumaha. Tuh Sida Abu Bakar Siddiq masya Allah kali. Ke naon deui kahebatanana Sidina Abu Bakar Siddiq pernah didelekeun ka sorga jeung neraka. Ammo tasih pangkat. Lain lalagaan pangkat teh mah. Nyana datang ka kikiran Gusti ulah sakjana gul tapi ku Gusti dibere bret sorga, bret neraka. Masya Allah tasih makom jelema pohara. Geus loba jasa mun nyaritakeun kehebatan Sidina Abu Bakar Siddiq, tapi ketika Sidina Abu Bakar Siddiq ningali manuk encrak-entrakan di luhur tangkal korma, nyana kieu bae bari ceurik manuk siama barang dahar nyatuan nginum hees, barang dahar nyatuan nginum hees, sakitu doang paeh maneh mah selesai teu aya pertanyaan jeung hisab. Ye Abu Bakar caknya namun paeh di jero kubur ditanya haju mun bisa jawab salamat, mun teu bisa jawab cilaka ya Abu Bakar Siddiq engke dihisab. Sagedenya nu dijamin bae ku Kangjeng Nabi boga jaminan sorga masih kene sieun nyana menghadapi siksa kubur. Ai si ieu bagaimana berani jasa ini bergaya ini ngaji Hamid nyana ye. Tuh Abu Bakar Siddiq ngalengis dalam manuk masya Allah cakeun malah laula hayang teuing cakeun lali hayang teuing gula jadi manuk ngahayal si Abu Bakar Siddiq teh hayang jadi manuk cakeun selesai meureun jadi manuk mah jadi lembu geus urusan. Tapi iya Abu Bakar Siddiq mun paeh engke kumaha pertanyaan malaikat munkar nakir mun bisa jawab salamet, lamun teu bisa jawab engke kumaha cek manehna mun disiksa. Kangjeng Nabi bae Kangjeng Nabi anu geus jelas pembawa risalah. Ketika Kangjeng Nabi keur inget-inget kana siksa Allah sieun biasa ngagolak hatena datang ka kadege kapan ku sahabat kula ge tadi ngadenge ieu teh besi teh kabagian aya deg-degan sarariana sanak buah ya melenceng bae tah kitulah ieu sieun urang datang ka mana ieu sieun urang datang ka mana bandingkeun jeung Sidina Abu Bakar Siddiq bandingkeun jeung Sidina Umar. Sidina Umar boga kasieun besi di akhirat besi di kuburan engke disiksa pernah manehanana nyewa kuda kemudian kuda tersebut dipakai sorbana ngait ke tangkal korma kira-kira bangsa 10 meter turun Sidina Umar nyokot sorban cak sahabat aya naon buat sorban kakait atuh eta bae pundurkeun kuda bantak naon ka dieu kula henteu berbicara mundur caknya waktu eukeur akadna kula mah berangkat ka ditu teu bicara mundur mun kula mundur engke disiksa ku Gusti Allah datang ka kos kitu Sidina Umar ketika Sidina Umar peuting kadatangan sahabat manehanana eukeur netelkeun lampu eukeur nyaritakeun naon gitu ngaranna jumlah totalan dana nu asup nu kaluar jol sahabat ditanya aya naon kula aya perluna urusan negara rakyat apa urusan pribadi pareuman lampu di pareuman lampu ieu mah urusan negara lamun urusan negara boleh ieu urusan pribadi pareuman popoe ka cak sahabat kula tadi parlemen urusannya pribadi ieu kan negara neangan coba bupati tah nu kitu tah neangan coba gubernur nu kos kitu neangan polisi nu kos kitu abri presiden hese masya Allah kali iku sieun berarti sok geura kembangkeun sieun urang datang ka mana
Ieu mah pan balik salat di balik salat Jumat culak-cilik aya jelema ya jelema emang kunaon sendal bagus ya cek teh. Mending mulai nu kiai Pak. Ya Allah ya Rabbi. Sieun besi teu lulus mah pohara budak, sieun besi teu naik mah pohara, sieun besi teu dahar mah lain lalagan, sieun besi teu ditarima mah ku bebene pohara jasa, sieun besi teu dialem mah ku jelema beuh pohara, sieun eta mah lawan tapi sieun jero kubur apalkeun ti kuari man rabbuka wa man nabiyuka geus teu kudu salat. Lain kudu ngapalkeun kos itu sebab nu ngajawab lain urang amal urang. Ketika urang beramal amal nu ngajawab teu kudu diapalkeun ti kuari cara budak SD teu kudu. Sieun ieu tah sieun tah ngembangkeun ya Allah ya Rabb. Bahkan nu kamari diaji di Bukhari aya jelema teu pernah ibadah kemudian manehanana ieu green geus green parah asana paeh ieu paeh asana cekan ieu kumpulkeun pamajikan anak kabeh kasimpulanna mah pamajikanna jeung anakna diwasiatan neng anak-anak kabehan wasiat abahnya naon bah asana abah moal hirup teh paeh asana abah lain deui rarasaan kok bisa kos kitu sih det paeh urang ge bisa pasti emang kunaon ketika urang deuk maot teh kapan malaikat raqib atid pamit ka urang malaikat raqib atid teh tukang nyatetan amal Haji Pendi mohon maaf tugas saya telah selesai maka saat inilah saya akan kembali ke markas saya. Bisa urang di pen dadah pen gampung ya da kaluhur urang ditinggalkeun deuk kumaha teh ka rumasna malaikat ngarapung set selesai tugas ya cek aja pen aing paeh teh aya mantak ceng di abah paeh we abah kos wali bae nya ka paeh lain wali malaikat bisa raek bolong bego geus daraek geus ucap tetaneun ya Allah ya Rabbi eta bah naon kitu garana pohara jasa urang neuleuh malaikat urang ditinggalkeun ya Allah ya Rabbi bayangkeun ku urang geus uharpan paeh kajeun kumaha ge nyaho urang deuk paeh malaikatna pamit tah ieu sarua abah pun paeh abah wayahna beuleum sanggeus tadi beuleum tinggal arengna doang awak abah tutuan geus ditutuan kumpulkeun haju engke ketika angin ngagelebung di laut aurkeun ka laut nya wasiat abah kos kitu tah hos pae otomatis dilaksanakeun ku pamajikan jeung anakna paeh beuleum jadi areng hijikeun tutuan geus jadi lebu bawa ka laut aurkeun purung selesai maha kawasa Allah ngumpulkeun debu-debu tersebut dihijikeun deui plak ditanya hei fulan cek Allah kunaon maneh ieu make jeung hayang dibeuleum haju ditutuan haju diaur-aur kunaon Gusti abdi teh ngarasa teu boga amal sieun abdi kasiksa Gusti deui solusina abeh abdi geus teu disiksa selesai belum ajurkeun aurkeun geus abdi mah hayang sakitu bae ku sieun-sieunna abdi ka Gusti kasiksa Gusti itu oh cak Gusti Allah sieun ka aing mah kos kitu geus bae dihampura sia coba eta ku sieun-sieunna dihampura geus Pak Haji Pedi teu kudu salat beuleum bae engke beuleum bae eta tutung di dunia tutung di ditu bakal sana ibadah
gambaran sieun tah mah ulah deui tuturkeun kos kituna ke sia wasiat deui ka anak pamajikan nggak denge ki uci cek cenah di hampura abah mun paeh beuleum nya sia mah jadi budak lain tita nurutan kos kitu nyaritakeun sieun dikembangkeun lantaran eta mah carita zaman baheula memeh Kangjeng di zaman Israel terjadilah tak seperti kos itu ku sieun-sieunna kasiksa Allah sehingga nyana mempraktekkan seperti eta geus atuh urang mah lain kos kitu sieun ka Allah sieun kasiksa Allah awak urang ulah terlalu dimumule teuing atuh itu mah dibeuleum atuh tunduh rada paksakeun saeutik ieu mah hudang dipenting ya cak kiai cenah tahajud mangke di jero kubur makan caang batur-batur harees kurang udang geus kieu bae mata geus gitu tah mun teu kuat-kuat amat ngopi kopi ge lain ka sungut cot ceceran ka ka mata bila perlu nyeun kopina saember urang asup kadinya hayu sawak tah lamun batur sieun ka Allah datang ka sanggup dibeuleum sanggup diajurkan diaur-aur lain kudu kos kitu urang geus datang ka mana perjuangan urang dalam rangka sieun ka Allah sok geurage wayahna atuh hiji salat nu 5 waktu mah paksakeun embung-embungna paksakeun kedua maca sholawat atuh aita salat 11 kali atawa 7 paksakeun rasa cinta urang ka Kangjeng tilu penting atuh hudang kiih bae atuh eta mah ini mah geus kudu ditahan tah mah malah mah di kasur kene wer ai hudang kos kitu perjuangan urang dalam rangka memotivasi tergerak ku sieun urang geus datang ka mana ieu mah pan ai sieun mah sieun asal aya si embar rada nyingkap bae haju bae aduh tah budak putih amat jalain deui jeung nu di imah jakena teh ieu mah rada aduh tah hanjaka cak gede atuh rada kurang kaluhur saeutik sia mah kos kitu tolol sakitu geus kolot goblok meureun teh mah halo mun aya nu susuna gede wah haju rada mentok saeutik haju rada nyingkap haju bae pan aduh ampun biasa haju bae kolot tinggal kolot sweet anak gua nu beres kahayang mah tuh lah susuitan kayak maning ditoel leuwih jero tah mah tuh nah ieu lah sieun mana nu bakal nyalametkeun ka urang nu mantak aya waliullah disebut wali sote loba kasieun geus kulantaran loba kasieun ieu embung sieun besi Allah teu ridho di ieu anu henteu besi Allah teu suka ieu henteu loba kasieun mantak cek Gusti Allah sia loba amat kasieun jadilah kekasih aing cek Gusti Allah ieu urang cabrek-cabrek bae mah ieu dihakan ieu didahar ieu dilebok ieu diberkat kuari geus culak-cileuk bae mata mana ieu bakal diberkat mana ieu bakal emang bangsa orek koros mah kos kitu orek koros mah ieu aya orek koros aya orai yang kadut aya tah sieun di urang dicoba kuari introspeksi datang ka imah aing geus datang ka mana ieu sieun nying sieunan siksa Allah mangkaning pasti jasa sebab eta mah termasuk akidah mugoyabat nu pernah dicaritakeun ku junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rempana urang malam ieu malam 7na nu almarhumah geus aya di alam barzah almarhum Haji Jama almarhum Hajah Nuryati mal kebeli almarhum Haji Pendi almarhum Haji Bahri almarhum Haji Patin almarhum Haji Rusdi
almarhum Haji Hamid almarhum nah iya almarhum kuari menghitungan batul bagus almarhum moal kebel deui almarhum Haji Supendi seperti eta lah urang ge bakal jasa sanajan kukumaha ge mudah-mudahan payana urang hadir di tujuhna ieu urang termotivasi inget aing ge bakal pae jas kuari dipake paeh mah teu make jas lepis dipake paeh teu make lepis jubah dipake paeh teu make jubah polisi pakai pakaian polisi paeh mah teu make pakaian polisi priwit gitu menang dibawa TNI ge sarua teu bisa make roreng bupati teu bisa make setelan safari presiden paeh bungkus langsung dipocongkeun aduh masya Allah kareueut asa mobil ambalaya imah mewah harta dan lain sebagainya urangan mawa boeh doang selusup ka jero kuburan minha khalaqnakum titane urang didamek wa fiha nu'idukum di katane urang dibalikeun wa minha nukhrijukum taratan ukhra engke ti taneuh urang bakal dihudangkeun deui masyaallah karim asal ti taneuh balik ka taneuh urang cicing di taneuh engke hudang ti taneuh digiring urang ke ka mahsyar Kangjeng Nabi ditaros kumaha tingkah manusia ketika digiring Kangjeng Nabi az-zamir ma'a zamiri al-ma'a misbari wasyarib ma'a ka'sihi wa hakaza tukang nyuling bakal dibarengkeun jeung sulingna tukang mabok bakal dibarengkeun jeung gelasna tukang rebab bakal dibarengkeun jeung rebab Haji Patin mah anu ngokek-ngokek teh tanji teh tanji ini foto rompet jago paling ngundang hujan eta bakal dibareng-barengkeun kumaha cenah eta tukang bas jeung ragaji tanda henteu aing ieu mah permasiatan nah bangsa balak genep tadi teplok-teplokan di dieu tah di dieu masyaallah kari haju nu maling bakal diwujudkeun nu dipalingna titah dipanggul nu maling mobil aya ngajogrog titah dipanggul ngarana ge siksa nu maling embe titah dipanggul nu maling kebo dipanggul bari ngomong kebona sasada maling sapi ieu mah bangsa karung goni malulu pinuh dihulu karung goni geus aing mah dadah pede ya karim ya Allah ieu kudu dipikir kurang ditapakurana tinggis jasa sieun cobalah sieun urang ketika urang digiring almar'u ma'a man ahabba seseorang bakal dibarengkeun jeung nu dipake karesepna urang ge lamun resep nasbeh tasbih dibabawa ku urang tasbih rusdi bakal bawa tasbih melulu bahkan tasbih lagi ngagebugannyana atuh aja lain dipake pantah tasbih pake nah iyalah hati-hati urang bakal paeh pasti Allah asup ka kubur amal milu urang kabita lamun nyaritakeun jelema ketika osok tahajud penting kan tahajud tilok berang aya ge Haji Pedi tahajud jam 7 teu paling tahajud qodoan nah ieu lamun sering urang hudang penting jam 1 jam 2 jam 3 eta caang di jero kubur saat batur penting lelap urang hudang dibere cacak
tahajud 2 rakaat 5 watt, lamun 4 rakaat 10 watt, lamun genep rakaat kos Haji Pendi tanyana aya genepnan teu husu pareum. Hari genep ku genep kan pareum kebakaran. Nah kos gitulah ketika kurang bisa ngajembarkeun batur saat-saat batur susah, batur teu dahar bebeja ka urang bere, batur minta tulung ka urang bantuan, batur kan eta jembar hatena. Masya Allah, hayang jelema Haji Pendi kula ieu non gitu ngaranna ti kamari can dahar tita kusaha sia aing mah teu ditah enggeus sempit bakal kuburan Haji Pendi atasna. Itu batur kasusahan enak ditah kusaha torol tuh coba aya deui henteu di kos kitu mah diceramahan pugu batur keur lapar ceramah enggak. Iya sempit bakal guru gitu. Waalaikumsalam. Duh anak kula kemajikan teu dahar kamari pai can boga ngaji kira-kira cukup teu sagantang kitu tah kudu tah sagantang nya yakeun Gusti eta duit teh 1 juta lega kuburan lega ngan moal nya moal ieu teh carita lega tuh ngalegakeun batu yatim piatu fakir miskin naon kebutuhan batur lega kurang bisa ngalegakeun batur lega kuburan urang. Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma wasi' qabr muga ngajembarkeun tuah Gusti ka kuburan pula doa Kangjeng berarti jelas loba nu lega kuburan. Nah di tiis di jero kuburan teh aya ASEAN. Nah ieu bisa nyaungan jelema nu ibadah urang nyeun masjid ka Allah nempelkeun urang di masjid bisa ibadah tenang jelema ka Gusti Allah ku gara-gara urang nyumbang. Panas teu kapanasan, hujan teu kahujanan, bahkan urang siap meuli AC AB tarariis. Nah ieu duit-duit urang nyenangkeun jelema nu keur ibadah ka Gusti Allah. Nah urang di jero kubur tiis sebab batur tiis teu kapanasan teu kahujanan ketika ka Allah nyenahin kan ya Allah ya Rabbi. Haji Pendi tah bakal nanti sebab jangan beli kipas di ditu di masjid jana nyana kita jadi di rumah kan katisan kuari kipas apa macet di jero kuburanna. Listrik apa nah iya bebejana nanya padahal mah ngajar Rosidi aduh di aku kujana karena nu batur ge di aku kujana bae ieu mah 2 kelipatan ieu mah bohongna. Nah ieu lamun hayang caang kuburan urang tahajud hayang tiis masjid majlis pondok pesantren lamun hayang jembarkeun hate-hate urang kunaon cenah kieu lain ku harta bae ku ilmu ku wawasan ku nuduhkeun pokoknya jembar hate jelema jembar jadi jembar ku dunia nu butuhna naon butuhna ilmu bere ilmu butuhna wawasan bere wawasan. Nah misalnya kieu urang Haji kula ada belajar dagang nih Haji ayo Haji naon kalian karung dikena ayo mesti belajar ieu tah ya ieu bisa ngajembarkeun batur kan. Nah ayo Haji dagang karung untung bae tah rugi jadi gugur kieu cara dagangna sia mun ieu karung hargana 200 nya jual ku sia 150 tereh ge jual makana ulah guguru kanu kos kitu teu beres. Nah keun dina urang aya guguru ekonomi kanu jago ekonomi cara-carana geus kurang kagambar jaheu urang ge jaheu kaharti urang lamun urang nyaritakeun karung guguru kanyana puyeng bangkrut mu aya bangkrut. Nah komo lamun kieu mah urang keur sedih biasa ngaji kunaon mah sedih majikan gering aju atuh jangan hiji-hijina aju
jol berangda ieu kula ngaji cekna ieu ikhlas kula malah cekna ieu mah maksudna deuk sedekah naon sedekah ieu bae cekna ieu sedekah apem jadi jembar kan hate neraka tama ulah sok sedekah nah kos gitulah ieu keur carita sieun urang datang ka mana sieun dunia mah pohara sieun urang kasaingan mah pohara sieun urang teu sukses mah pohara sieun urang teu maju mah pohara sieun teu dahar mah pohara urusanana sakedar dunia tapi ketika urang sieun besi teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir kok biasa-biasa bae malah tambah maksiat dan selanjutnya komongke timbang amal komongke ngajembat jembatan siratal mustaqim geus datang ka mana sieun urang. Nah mudah-mudahan malam ieu urang termotivasi tergerak hati urang supaya nambahan sieun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun almarhumah Hajah Nuryati mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana diterima amal ibadahna dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah kitu keneh bapak-bapak urang dulur urang bapak kolot urang tetangga urang nu geus maraot guru-guru urang mudah-mudahan dihalampura kabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah urang nu harirup keneh di dieu mudah-mudahan urang bisa tambah sieun ka Gusti Allah sehingga urang maot husnul khotimah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma adbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.